يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Bismillahirrahmanirrahim. Qala Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fi darain amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala sareng ngadawuh saha Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajha. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha. Kumaha saur Sayyidina Ali ad-dunya darusidkin liman soddaqoha wadaru najatin liman fahima anha wadaru ginan liman tazawwada minha. Adunya ari dunya ari alam dunia teh darusidkin eta tempat bener, bisa dibawa bener bisa dibawa teu bener. Tempat bener keur saha liman pikeun jalma, pikeun jalma sodako anu ngabenerkeun ieu jalma hak kana eta dunya. Jadi teu sakabeh jelema dunya bisa dibawa hade teh keur jalma anu bisa ngolahna. Da kamari ge cek Kangjeng Nabi nikmal matiyatu adunya. Kacida hadena dunya. Nah, keur di alam ya. Tapi lain berarti ngalem dunia secara total. Partahiluha tuballikumul akhirah. Kendarai ku anjeun dunia eta, tunggangi ku anjeun dunia eta. Engke lamun dunia bisa ditunggangi ku anjeun bakal nganepikeun anjeun kana kabagyan akhirat. Tah jelema anu cilaka di akhirat tina sabab boga dunia teh jelema anu teu bisa ngendarai dunyana, teu bisa ngendarai sawahna, ngendarai tokona, tapi mana nu dikendarai ku tokona, dikendarai ku pakasapan, dikendarai ku karesepna. Nah, kira-kira karesep urang teh ulang elehkeun. Untung final jam 2. Kudu ditawasulan ya. Nek nawasulan Spanyol Argentina. Nawasulan wasitna we lah. Nah, sang eta teh sakitu bab kasab. Pakasaban wae oge gitu. Kudu dijadikan matiyah. Jadikan kendaraan kurang. Di mana aya jelema ngakod motor atau gitu, atau ditumpakan ke mobilna sarerea ge urang anu mengendaraina, urang nu nyupiranana. Tak kira-kira sawah urang, toko urang, pakasaban urang, piduiteun urang teh dicekalna ku urang. Di mana-mana urang nu nyakal, maka urang anu menentukeun. Jam ayeuna urang rek ngaji, waena tong ngaganggu. Jam ayeuna urang rek salat, ulang ngaganggu. Jam ayeuna rek naon, rek wiridan, ulang ngaganggu. Tah ieu bisa ngendalikeun dunya. Seno kitu rata-rata ditumpakan ku dunia. Nah, hampura sanes teu hoyong ieu teh. Keur naon ieu teh sibuk ieu teh. Ah, berarti manehna ditumpakan ku kariweuhna. Nu kitu mah cilaka. Sawah urang bisa jadi di alam. Nah, atawa toko urang bisa di alam, pakasaban urang bisa di alam, lamun eta pakasaban jeung sagala rupa jadi matiyah. Jadi non, jadi kendaraan. Anu mana fungsi kendaraan mawa urang ka tujuan. Lain urang nu dibawa gitu. Eta mah tinggal mikir masing-masing we. Kira-kira urang nu ditumpakan atau urang nu numpakan? Sok numpak, sok ditumpakan tuh urang. Sebenarnya supirna saha? Atawa sakali ewa. Udah numpak wae mah canggel. Itu aja opiknya. Nah, cek Sayyidina Ali, dunia teh jadi tempat bener pikeun jalma anu bisa ngapa bener. Berarti lamun jalma teu bisa, naon saban pangat teu bisa, sabab ilmu keur ngatur duniana, sehingga dikendalikan ku syahwatna, ku nafsuna, lain darusidkin berarti. Lain tempat bener. Wadaru najatin jeung eta tempat kasalametan. Dunia teh tempat salamet. Tapi teu kabeh jelema liman pikeun jalma fahima anu paham ieu jalma anha kana dunia. Urang teh kudu ngarti dunia teh.
Gampangna dingaranan dunia oge pantina adna dunia pangrendahna panghinana bahkan cek Sayyidina Ali mah adunya jipatun kan gitunya. Jadi orang kudu ngarti ieu teh loba panyakitan loba balayan. Jelema nu paham kana dunia teh jelema anu memahami ilmu agama. Buktina dina agama aya rukun Islam eta teh keur ngaberesan dunia urang. Jadi jelema anu taat dina salat dina bulan Ramadan manehna dipuasakeun, dina urusan harta kumanehna dijakatan, dina aya paleuleuk kumanehna disodakohkeun, tah jelema nu kieu paham kana dunya bakal karasa ngeunahna. Dunia teh bakal jadi darun najat, tong boro-boro manehna pindah ke alam akhirat, di dunia keneh ge geus meunang karasa ngeunahna. Oh, jelema ieu. Tong boro-boro nu beunghar lah gitu. Nu balangsak we. Tapi manehna bisa ngatur waktu. Waktu ibadah mah moal kami mah. Tetep we. Waktu sholatnya sholat, waktu puasanya puasa, teu ngalawan kana aturan pangeran. Dibere ku Allah ge kangeunah, najan bungkeuleukna teu dibere. Jadi nu ngarangeunah mah teu kudu ngabungkeuleuk aya wae. Teu kudu ngabungkeuleuk aya wae. Batur mah pantes ngeunah ge mobilna ngajajar. Umpamana ya, imahna ge 7 lantai jiga pape. Umpamana ya, pantes we malam Jumat ngeunah wae oge, pamajikan lagi 4. Garulis kabeh. Ari urang naon atuh sok sing takwa sing beres we pokona mah sing halus ibadah urang. Engke ge najan malam Jumat teu boga pamaji bakal karasa ngeunahna. Nya mau ngimpi-ngimpi ya. Nu penting pangeunah lah ya. Penting pangeunah. Jadi nu penting mah nomor hiji teh rasa. Lain bungkeuleuk, nu penting rasa. Da ngabungkeuleuk ka riuh rasaan mah tiis. Naon teh? Jika jelema boga panyakit pan kitu, teh geula teu ngeunah teh pan dieu lah ge. Jelema boga panyakit, masa geula teu ngeunah di mana-mana jalma sagala dibere kalau urusan duit tapi hirupna ngarasakeun teu ngeunah berarti jiwana panyakitan. Kumaha cara ngaleungitkeun panyakit supaya bisa ngeunah amisna samangka teh ye. Itu. Sok bari ngeureun ye. Kene nu ngomong mah. Nah, itu teh panyakitan. Ngan ari anu teu bisa ngarasakeun ngeunahna dahareun jeung sagala rupa makhluk sakit teh jasadna, tapi jelema anu dibere awakna mah sehat tapi hirupna teu tenang wae, nu sakit ruhna. Kudu diberesan, ngaberesan ruh teh kudu naon? Kudu sering ku urang dibawa ka tempat ngaji. Eta teh ubar di antarana dawaul qalbi teh di antara naon? Mujalasatu sholihin, sing geunang riungan jeung jalma saleh. Ari naon disebut jalma saleh? Ku ulama dibere nyawa al-qaim bi huquqillah wa huquqil ibad. Jelema teu kasebut saleh kecuali ngumpulkeun 2 perkara. Hiji ngajalankeun kewajiban manehna ka Allah anu boga urang, nu kaduana ngajalankeun kewajiban ka papada jelema. Moalnya jelema ngajalankeun kewajiban ka Allah, salatna, puasana, zakatna, lamun maneh teu nyawa aturan agama. Eueuh ngajian bubar salehna. Najan panggetolna. Najan pangrajinna. Pokona mah tiap kali adzan di mana? Di Masjid Taufikur Rahman manehna masuk paheulana wae. Can aya sendal maneh saya. Saking kurajinna diajak ngaji, daek ngaji mah lain soleh lain. Beres manehna jeung Allah ngajalankeun parentah make ilmu, nu kaduana beres manehna jeung urusan papada jelema. Eta disebutna soleh gitu. Lamun teu aya nu 2 eta lain. Sosolehan. Lamun sosolehan mah calon suruh. Wadaru najatin liman pahimaanha. Wadaru ginan. Jeung dunia teh eta tempatna kabeungharan. Bisa urang ieu teh jadi beunghar. Ibaratna dunia teh kita juga tempat tambang beun urang. Tempat menggali kekayaan. Beunghar di mana? Engke di alam itu. Beunghar nama nu asli mah lain ayeuna. Ayeuna mah ngaku wungkul beunghar teh. Liman pikeun jalma tempat kabeungharan cenah dunia teh pikeun jalma tazawwada anu ngalabekel ieu si jalma minha tina dunia. Mangpang meungpeung urang dibere modal ku Allah, dibere jauharun laki matalah mutiara yang tak ternilai hargana. Naon umur? Mutiara nu teu ternilai hargana teh umur. Meungpeung dibere umur sok urang teh tazawud cenah.
ngalah bekal keur bawaeun ka akhirat. Naon ari bekal bawaeun akhirat? Amal soleh. Ngan sakalidik la amala liman la ilmalah. Teu aya amal lamun manehna teu boga ilmu, najan katingali ngabungkeuleuh manehna ahli amal. Sabab amal kabehna eueuh nu jadi. Eueuh nu jadi. Kur agul hungkul loba jumlah nah hungkul itu jaradi mangarana oge. Wasuhun. Nah, masih nyambung ka luhur teh dauhan Imam Sufyan Sauri. Rata-ratana jelema di ieu zaman cenah di mana-mana manehna boga harta benda anu loba sok kaeuntepan sukun sifat koret sadidun anu banget medit koretna eta mah aya tong boro-boro koret ka batur kana awak sarangan teh koret sabar hargana tuh gacoan lebar meuli gacoan teh lumayan beulikeun kana beas maksudna sabar boga sawah mana aya 500 hektar mah dahar ge teri meuli saono ge mah sabulan atau meuli peda nyocolan injukna we hayo malah begitu teh koret pisan gitu tong borol ka batur kana awak sorangan teh koret atuh koret kana awak atuh ka batur mah berehan apa aya jelema teh kos kitu nya tong boro-boro ka batur sorangan oge koret. Oh, yo we duit teh ditumpuk pae. Pae kumaha tuh? Nya, beneran. Pamajikanna mah geus diincer pamajikanna teh ku tatanggana. Kawin we. Saha nu meunang? Ya ketat kade mah haji mata gitu kade mah haji. Kade. Anos bilang urang capek begal digunduk-gunduk, pae. Mata kurang mah usaha capek teh sih bisa menikmati nah. Ulah digunduk kumaha ari menikmati hasil capek urang pake dina jalan amal soleh. Lain maksudna segala didahar digawe diteleg gitu. Kumaha carana ieu teh supaya ladang capek urang teh kabawa ka akhirat. Wah, katingali ye di ditu geuning di Taufik Rahman aya santun rek ngiluan ah. Ngiluan. Aya sabaraha santun di dieu 200 anak yatim geus bae. Per anak yatim diberi 20 juta ewang. Per anak yatim. Ketua DKM na 500 juta. Kembali wah. Bisik kurang kene datang ka kengkeng. Ngeunaheun mana? Jadi jelema berehan mah. Tapi karek ngalamun. Suhun sadidun. Ai bukhlun tegas nama koret. Tegas nama koret. Mutoun anu diturut. Berarti lamun koret teu diturut, deuna naon da watak jelema mah koret. Sifat asli jelema memang bahil. Sifat asli jelema mah di mana-mana maneh daek barang bere eta teh anugerah taufik ti Allah. Sehingga manehna daek mere. Jadi hartina bisi urang ayeuna posisina dina daek barang bere, berehan ka batur kade ulah ngarendahkeun ka batur nu masih keneh koret. Da manehna bisa barang bere oge eta teh taufik ti Allah pitulung Allah. Nah, ieu teh mantap naon cenah? Sukun saridun dihartian ku Syekh Nawawi, ai bukhlun mutaun sifat koret dina awak urang anu mah kurang dituturkeun ka koret eta. Keun bae aya sifat koret dina awak mah ngan lawan ku urang. Sebenarnya mah lebar eta rek mere teh. Geus lah lawan teh hayo. Nah, kudu dilawan ka koret teh. Teu beda jika urang boga nafsu. Baru urang teh yo lamun dipancing emosi ku batur seperti ambek tah gitu. Kumaha tah? Heueuh justru gedena ganjaran teh tina nahan ka ambek. Kumaha lamun ka ambekna geus eueuh. Nya ganjaran naon atuh nu kudu dahkan da geus teu bisa ngendalikeun ka ambek da memang geus teu boga ka ambek. Urang ayeuna aya liwat. Awewe tulis make rok anak teh sajengkal tina pusat. Tak gedena ganjaran urang tina sabab urang masih kene merempeng kene. Coba anu liwat geus teu kabita, naon tuh? Ada geus teu udan. Kamana gitu? Berarti hudang keneh teh eta teh anugerah ti Allah. Gedena ganjaran teh tina sabab dibere normal keneh. Paingantara manehna teh atuh. Ditawaran nu geulis ge embung aing geus teu kabita. Naon tuh? Geus teu udang deui. Teu aneh tapi eta mah lain mengendalikan syahwat. Da memang syahwatna geus eueuh.
Jadi mata kan bae setan aya, nafsu aya kan bae eta mah bahan supaya orang naik derajat. Tangga nanti di antara orang bisa melawan setan. Lamun orang menang gitu. Wakilatul waro'i jeung saeutikna sifat waro, sifat apik. Nah, jelema nu boga banda rata-ratana dibere sifat kilatul waro. Teu apik jelema teh. Rudak-ruduk nu penting. Jadi duit teh. Ai adamuhu tegas nama saeutik apik teh ai adamuhu tegas nama eueuh waro. Eueuh we sugan kawaroan teh. Cing ai ari waro teh naon atuh? Pal waro utah ari waro. Nu disebut waro teh versi di dia ya. Sabab mungkin nu sejen lain deui ngahartianana. Ijtinabus subuhati eta ngajauhan kana perkara samar. Perkara nu can jelas halal jeung haramna geus dijauhan komo nu geus jelas haram. Nu can jelas ge dijauhan. Ditawar-tawar itu sia aya awe geulis ahmu can jelas teh hayang. Nu geus puguh jelas we oge. Komo geus puguh jelas mah. Ieu nu can jelas dijauhan. Matak itu nu sok bagi minyak matak kalem mana nama. Naon sabab mah waro gitu. Waro ngajauhan barang-barang nu can pararugu nu can jelas. Anas disedep teu daek teh bisi kitu teh ya. Khaupan karena sieun pangna ngajauhan nu can jelas nama anu samar gitu. Khaupan karena sieun minal wuqu'i tina ragrag minal muharramati atau fil muharramati dina pirang-pirang anu diharamkeun. Mun urang hayang jauh jeung nu haram maka jeung nu can jelas halal jeung haramna jauhan. Maka nu haram bakal jauh. Tapi lamun nu subhat barang can jelas batur teh teuing ridoeun teuing henteu geus digabres engke mah nu haram ge wani. Kuncina dirinya dina subhat. Model kurang pulang pulung, tetangga boga tanggal kalapa, kolot, murag, apa nanti kepluk gitu. Ah, da ieu menang mulung, buah-buah kudu boga na ditungguan. Rek nyieun naon awuk manehna teh seperti nanti. Paheula-heula urang juru bogana. Komo boga tangkal duren mah pan jiga di baturnya. Paragut ke heula ieu teh. Eta teh barang batur na jan murag oge. Ieu teh barang samar. Kecuali lamun urang teh pernah sok wae bisi aya nu di dieu bisi marurag pek. Nu dia tangkal ge pek gebrak-gebrak itu sia sok. Keluar sekali. Bisi aya geus kitu mah cek nu kan. Oh, berarti geus ridho naik kitu mah. Atawa heueuh minjem sendal tah. Nah gitu Pak. Pake geus lah dari do dari nu ngarara aja buku ambek tuh. Sendal eueuh fotokeun da paling pang teh. Wakila jeung dicaritakeun aya sebagian ulama ngamaknaan waro teh. Naon huwa lapan huwa. Huwa ari itu waro. Ari waro teh cek sebagian ulama mulazamatul a'mali al jamilati. Mulazamatul a'mali eta ngamatuh kana pirang-pirang amal. Jadi ngamatuh teh konsisten aya non teu wani ninggalkeun amal al jamilati anu aralus. Naon wae amal hade pasti dipigawe. Nah, eta teh cenah waro. Nu kalimah kamari teh aya 5 sifat cenah. Rata-rata jalma anu ngagunduk-gunduk duitna bakal kaeuntupan sifat nu nomor 5. Naon teh? Wa nisyanul akhirati jeung nu kalimah poho ka akhirat. Sok poho ka akhirat teh. Aya jelema geus poho ka akhirat teh apa? Salat ge wani ninggalkeun. Naon sababna? Poho. Jadi lamun orang karena ibadah mulai tekeyem, karena ngaji mulai tekeyem, karena duit makanya, karena duit mah ya berarti geus mulai, geus dipopohokeun mahrukan meureun manehna teh moal dibangkitkeun di alam itu. Moal ge dibejaan urang teh tiap kali mah teh ditalkinan. Ya Haji Opi. Gitu urang teh nya. Mun datang malah ikut gitu. Kok Anjun nanya jawab kalem sok ngaji da sarua manehna ge makhluk jika haji begitu kan mau diterjemahkan ke hayang seuri lamun lucu mah kola ngadau saal koil anu nyarita nu ngadau duka saha teh koil di dieu teh ngadau saal koil anu nyarios anu dadau ieu nyaritakeun sifatan dunia ya khotibad dunya ila nafsihi innalaha fi kulli yaumin khalilan tastangkihul ba'la wa qad wuti'at
fi maudiin akhara minhu badila. Ya khotibad dunya, hei anu ngalamar dunia, ibaratkeun dunia jika awewe umpamana. Wahai jalma lalaki anu ngalamar dunia, dilamar ila nafsihi karena dirina itu khotib. Nu ngalamar dunia. Urang bisi ngalamar dunia. Lamun ngalamar berarti he dunia teh yang dipilih ke urang. Innalah hasik ingat, innalah hasanya na eta tetep pikeun dunia. Bisi hayangnya dunia nu dilamar ku anjeun teh, nu ngapoe kurang dikower-kower teh, fi kulli yaumin dina setiap poena dunia teh kholilan dari boga ka bogo. Urang ngalamar awewe hiji. Apal teh awewe eta teh luhur bogohon. Pan berenang lain awewe hiji diparebutkeun jiga bola hiji parebutkeun paling. Motok lu boga gerlut oge. Hiji-hijina teh apa? Dunia teh ya unggal poe teh ngabogaan kabogoannya. Keisukan lain deh kabogohna, engke pageto lain deh kabogohna. Tas tangkihu ngawin itu dunia. Tas tangkihu ngawin itu dunia alba'la ka calon salaki. Alba'la ka salaki ya balun teh jaot atawa rek dihartian lalaki gebek jalu. Ngawin itu dunia alba'la ka salaki, ternyata dunia teh ibaratkeun jeung kawin jeung hiji salaki wa qad wutiat bari nyatana geus dilekuy itu dunia. Naon tah? Wa qad wutiat bari nyatana dilekuy itu dunia fi maudiin dina tempat ahoro anu sejen. Dina tempat sejen minhu ti itu baklun ti salakina. Badilan barianan jadi gaganti kawin jeung ieu jeung nu sejen nya biasa we mapai dioper-oper. Manehna teu nyaon cing kira-kira salaki mun urang aya hiji lalaki kawin jeung hiji awewe. Tuluy sakitu awewe geus dikawin ku manehna, ternyata awewe teh masih keneh main ka ditu ka dieu. Lupat ka dieu saha nu hayang mangga saridona. Cing kira-kira salaku salaki namun kanyahoan boga pamajikan kawas kitu. Hayang teu boga pamajikan kawas kitu. Urang teh dihianati ku saha teh ku awewe model kitu teh tah awewe nu disapertikeun dieu teh dunia. Lamun urang ngalamar dunia tapi kawin dunia teh dipika milik ku urang eta dunia angger ke teh. Anas urang menang capek tadi teh digunduk-gunduk urang napae pan deui kudu sejen lain. Eta lah sifat dunia. Jadi dunia teh berkhianat. Mata kudu bener-bener dicekel ku jelema nu bisa nyekel. Nah gitu. Kurang-kurang nama karena ilmu agama teh nyaho cilaka. Dunia mana kawas gitu sifatna. Maak balah henteu madep. Teu madep teu nyang hareup naon adunya-dunya. Moal madep saadun naon adunya-dunya likhut biha kana pirang-pirang anu ngalamar dunia. Bisi loba nu ngalamar abdi hoyong ane moal disanghareupan ku dunia mah. Da pengkhianat dunia mah tuh. Justru dunia mah daekeun teh lain nu ngalamar kanu munggeun. Jadi maak bala dunia lihut tobiha. Dunia mah moal daek nyang hareupan jelema anu ka manehna hayang. Berarti nyang hareupna ka saha? Kanu embung. Saha nu embung? Para wali Allah. Ya wali Allah mah rembungna tuh. Haji Opik mun geus jadi wali. Mung teh. Teu hararayang teh lah gitu. Begitu. Aya kanu hayang mah pan dunia teh merasa asa aing teh loba nu hararayeun ka urang. Gitu. Manehna jadi egona tinggi dunia teh cenah teh. Moal madep nu ngaran dunia kana pirang-pirang pelamar manehna liqatlihim. Karena maihan ka itu hutong. Karena dunia mah nalika manehna geus loba ngadeukeutan ku dunia bakal dipaehan para pelamar teh cenah. Maksud maihan teh lain maihan pae maksudna. Jadi jelema tang loba jelema eler tenggelam ku duniana. Nepi ka bebeakan wani ngarumpak kana aturan pangeran. Naon tah? Tah itu geus mulai kapelet ku dunia, geus terbunuh. Nah, terlena, terbuai. Koli non? Kotilan barianan saurang dipaehan hiji-hiji lah. Barianan nu terbunuh saurang gitu. Kotilan barianan saurang hiji-hiji jelema teh kapelet ku dunya cilaka ninggalkeun salat bahkan wani ninggalkeun agama Islam. Ngabela dunia. Tah itu mulai naon tah? Kotlun. Geus kabunuh hatena ku dunia. Inni sanyana kaula ceuk nu nyarios ieu. Lamuk tarun eta yakin katipu.
Ini sanyana kaula lamuk tarun eta yakin katipu wa innal bila jeung sanyana kusta aya mana bila di mana kusta ya malu eta mapai ieu bila ieu kusta fi jismi kana jasad kaula atau ya malu teh mun dina panyakit mah menggerogoti naon teh bahasa urangna. Jadi penyakit kusta diibaratkeun penyakit yang ayo menggerogoti awak kolilan bariana saeutik-saeutik lila kalilaan pae we tah jelema teh pan cilaka teh saeutik-saeutik digoda terus ke mimiti nama ahli manehna teh ahli duha ahli tahajud can wauh mah jeung bisnis efek teh mulai aya baturan datang gerak rek kitu wae da urang teh cukup doa atuh kudu jeung derna heuh geus atuh di mana ya kira-kira urang teh dunia boga ibadah istiqomah halus apa gitu nya aya kitu mulai ngabejaan wah meunang penghasilan da ieu manehna cenah naon ngiluan eta teh ayeuna teh zaman eta teh nu loba naon teh anu bala leunghar ngaradak teh ngiluan naon kitu teh trading oh kitu nya loba triliuner trading gitu tengah hati lah trading karena itu ngiluan nu kitu mereknya mah teh beunghar geus mulai jelema tadi manehna istiqomah dina ibadah sabab eueuh pusing dina sirana ayeuna mulai pindah fokusna kana eta mulai saeutik-saeutik nu tadi nama manehna boro-boro ninggalkeun berjamaah salat duha tahajud ge istiqomah ayeuna mulai sibuk eureun lah duhana moal langsung kan wajib nu sunat lah digerogoti jika penyakit tadi tewe kolilan menggerogoti diibaratkeun penyakit tewe tuluy mapai kana salatna nu tadina berjamaah mulai jadi henteu jadi munfarid da sibuk teh ya lila kalilaan jeung salatna aduh hampura ieu pas lohor kieu mah kemujeunna capek teh ya mulai coplok hiji mapai coplok 2 3 nepi ka jumaahan saminggu sakali aya haji opik aya di jumahan mah oh aya keneh nya oh gitu lila kalilaan coplok jeung jumatna jiga zaman baheula teh pan kitu zaman baheula ge padahal eta teh nu dicarioskeun dina zaman Kangjeng Nabi teh eta teh non jabhatuhu karubbatil wa'ir gitu sifatan eta sahabat teh tarangna ge jiga tuur onta saking ahli sujud batur teu usum sujud mah sujud we tapi ternyata can wau jeung dunia geus wau jeung dunia we eta ditinggalkeun kabehanana dipreteli hiji-hiji dipretelina dimulai sholat sunat mulai pindah mitina mah teu amprok naon ieu jaga teu leungit eta katempo eta ka mana nya sholat osok sholat mah mulai lila kalilan cek setan teh sukses jelema teh ya karek dibere kariweusak ieu ge geuning kan geus poho kanu sapopoena marukan leutik meureunna ngaji teh pijengkeun pangjengkel-jengkelna setan pun marangkat ngaji teh mau dina eta tulisan tukang teh ieu jagat gitu eta mah geus tara mangkat tulisanna ya keneh eta paling jengkel eta setan teh naon sababna apaan dicaritakeun ku Imam Abu Les Samarqandi ge memangkat ngaji mah najan manehna teu ngarti saeutik-eutik acan geus dilungsurkeun ku 7 karamat gitu 7 kamuliaan jika kumaha lamun jeung ngartina gitu mata kurang geus geus lah urang ditungtung ngiparatan eta we panon ti urang nempo bujur nempo naon garupa ciparatan ku ieu tah kunaon ku ngaji sok lamun teu percaya ngajina eureun sok urang dosa unggal poe teu eureun pan maka jadi trak teh ngabletrak teh kana sirah teh jadi kapuyeng jadi sabab belum moal sapati-pati lungsur bala keur pangkat urang kecuali iwarti kokotor nu katukang pasti aya ai golongan robbud darajat mah iwarti para wali kaluhur kakara eta mah robbud darajat diangkat darajatna napangna diangkat darajat sabab rek kiparatan naon da dosaan tinggal nanya kana awak urang teu boga dosa urang awah deui di mana-mana kiparat berarti urang teh boga kiparateunana naon teu dosa teh ya semakin loba dosa nu dipigawe ku urang maka bakal semakin loba kiparat ka urang sirah puyeng balik rarudet nah itu mulai dan memang orang menyieuna gitu mata kumacarana supaya cerah wae ngaji wae geus wah ieu suri haji opik nyaho di imah nama teh biur can deso can naon domba beberelean urangnya
Maka bisi puyang kita tinggal ke ngaji heula. Balik kiri. Oh, lu ngaji bisa mengendalikan. Geunlah nempo baik beberian mah dunia kamu bisa. Nah itu di paraban mah dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربي انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكنا وفكي أهلنا وقربات لنا في ديننا توسلنا بتعلم توسلنا بتعليم أنت رزقنا الواسعة وأنت رزق الأمان أبدي توسل فما وصل أبدي توسل